Woi, itu tinggalnya si Kuncret kenapa? Reka mana cerit? Ah, maneh mah elekeun ku truk nyaho truk ge gandengan nah maneh susoranganan dasar cupu. Oh batu kan sama apanya? Ayo, mau ikut aja yuk. Ayo. Kamalana batur teh eueuh mun kau batur main teh aing kamalana budak nu tilu teh nya Woi, itu tinggalnya si Kuncret kenapa? Kenapa? Kenapa nya orang dewasa kan? Ayo. Urang reuwas. Ai mana ti marana? Urang reuwas nyaho batur. Atong seserial mana urang reuwas wah aing ngebejakeun ku aing ka ma aing urang. Aing maaf atuh aing maneh. Sia kenapa Cret? Atuh urang ngomong maneh pun urang teh yang main kale ciu batur atuh. Ayo atuh. Besok urang buka 2 tuh. Besok baik. Ayo buka genep ya. Oh, sok atuh ke dia urang nya meulah. Opat, ayo. Orang mau opat. Oh, sok atuh bae sok atuh urang main sok urang atuh bae sok purkeun harekeun. Purkeun main. Ari itu sah nu keur main kaleci teh mana? Wah, itu mah juga si Kuncret Sambarkeun yuk. Ayo. Yuk. Crit, mana keur naon euy? Keur main kaleci euy, mana keur marana? Ari maneh kala kaulin jeung budak. Ayo urang uli lah. Mun ka mana urang mending kana urang anjung jeung budak, urang atuh. Ning jeung budak urang ngambung ulin ka mana atuh ah. Ah, dasar maneh mah cupu. Ayo urang ini tah, ayo. Bye maneh mah. Pantesan ya udah di ngomongkeun cupu. Bye kita bikin. Ayo kita. Buka sini. Jadi kau syuting garong. Dasar aing sia ngawas bae bejakeun aing sia galak balik. Reka mana cerit? Rek balik urang mah maneh naon kitu? Nah maneh lempang bari itu mau motor. Ya urang mah da kumaha nya leumpang we da urang mah teu boga motor, mata urang mah jomblo wae atuh da euy. Ah, maneh mah elekeun ku truk. Nah, maka jeung elek ku truk naon hubunganana? Nyaho truk ge gandengan nah maneh susoranganan dasar cupu. Nyaho truk ge gandengan nah maneh susoranganan dasar cupu. Batur mah mawa awewe. Urang hayang mawa awewe ciga batur. Kumaha aku udah boga motor ereking gitu. Aduh, maneh masih sorangan. Tempo atuh urang, boga awewe. Aduh, maneh sorangan. Tempo atuh awewe.
Iraha urang boga motor kos batunya euy. Mun boga motor mah beun babari ngan awe oge. Duh, aya awewe eta nih ai ka dieu. Coba lamun urang boga motor pasti beunang urang ku urang eta awewe nya. Pasti urang bisa ngabonceng kos si itu tuh. Sombong si itu mah. Mereka mana nih? Kemana we menik kepo? Nah, neng kepo teh, tapi mah teu terang. Eta kepo teh nu paranti kuramas manya teu apa. Hah, cupu. Hayo neng, menyiapkeun ku aa. Ups. Rek dijajabkeun kunaon, rek make sendal, motor ge teu boga. Ah, sorry yalah, gak lempel. Terus anak Neng, bade ka mana? bade ka payun ah. Ayo atuh ku abi diantarkeun kana motor. Nya hayu atuh ah. Ya, cek abi ge boga motor RX mah babari ka awewe. Haha, dasar cupu. Ya, cek abi ge boga motor RX mah babari ka awewe. Ya, cek abi ge boga motor RX mah babari ka awewe.